ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari nage lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero nage kadeuleuh ku ngagenclang-genclang. Ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi. Atuh ngajengkang ti heula. Geus lain ku amal ieu mah. Asup ka surga mah ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bantak la nukallifun nafsan illa wus. Enteng geus ulah sok hese-hese. Masya Allah karim. Pokoknya nama iman ke Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres. Sasia Nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah. Sakitu bae. Salat osok aing salat sampai 5 kali. Sanajan aing teh husud tapi aing osok. Puasa aing puasa Ramadan osok sabulan. Aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener. Tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok. Zakat fitrah aing boga ngazakat. Teu boga tuh naon dari fitrahan wae. Aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus. Atuh kitu ge panen aing ngazakat. Dagang aing ngazakat. Haji jatuh aing geus bidug-bidug aing. Cenah sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae. Aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing. Woi, kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah. Aya tah. Aing geus bae nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus. Kumaha eta? Ulaika ashabul jannah ahli surga. Ye, hampang jasa ieu we. Sabaraha poe kieu di surgana? Lain poe-poean, bulan meureun lain bulan-bulanan, tahun meureun lain tahun-tahunan. Sabaraha tuh? Hum fiha khalidun. Seneng-enengna di surga. Masya Allah karim. Ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa. Ngeunaheun jasa ieu mah. Masya Allah karim. Ihtiis jasa.